Oh, gak. Nangon. Maksudnya di mana? Eta di warung. Oh, nangan kopi. Wow. Benernya. Oh, tembuka kopi. Ada eta sendal tah. Lagi. Gua sabaraha meuli eta? Teu meuli aslina. Nu bener ade kulitnya. Heeh. Atuh meuli kumaha eta teh kaharti maksudna. Meureun keur peuting teh meureun pengajian. Oh, mingguan. Mingguan. Cek ustad aku teu ngarenge lamun asup ka masjid ieu deulikeun. Cokot nu alusna, dikeun nu gorengna. Pan kitu kabeneran tah tadi teh pan pejumaah. Kabeneran surang non teh sendal urang teh butut. Gigireun anu sendal urang teh halus ya. Pan cek ustad oge lamun asup ka masjid cokot nu alusna, dikeun nu gorengna. Kebenaran maksudna mah ilmu lain sendal bat. Eta mah sendal batur jadina atuh jadi maok beureun eta mah. Oh, ilmuna Atuh mah nya senang ke nu boga sendal beureun eta. Kita uang kitu. mah teu kabeli sendal Mang Suep, teu Suep. Tuh Mang Suep ge alus eta tuh. Eta maksudna eta kan sendal batur beureun bongeun gitu kan nu bogana neangan cenah sendal urang eueuh cenah. Eta ge Mang Suep meuli di mana euy alus sendalna? Aku teu meuli ieu ge. Teu meuli kumaha Teu meuli pan masa Mang Lala nuturkeun eta teh urang ge ningali kan urang mah di lawang kitu ieu ge sendal batur sarua. Cuk, ieu mah